lucu ya kawan jelema nonton main bola anu diwasi di lapangan bola anu nonton di mana TV ayo dari kanal TV padahal wasit mah di lapangan kadeuleu jeung karasa ari anu TV mah ngukur boga warna terkadang kudu atas naon warna teh hasil dina kamera ya enak pilueun nonton goblok eta wasit dibayar milu ngagolkeun milu najok meh kunaon ngilueun persis zaman tuan bae kajadian aya naon bae nu kadeuleu naon bae nu karasa bari kenal lunti keula memena bari teu katanya lelat ujug-ujug milu we beunteun ini saya tak butut jadi di mana tadi tungtungna malih kagorengan ada kadiri nah zaman iman wawah iman ka Allah percaya ka Allah kemiluan itu kemiluan muntu cek Allah wahai malaikat sujud ke Adam kedengku Adam seperti apa kedengku Adam dijieun dina naon dina kamana wae Adam membuat dosa ku Allah Allah perintahkan sujud kabeh malaikat sujud si iblis mah diluan muntu padahal boga punten saha Allah gara-gara miluan munten eta kan kakak begitu pun dalam kehidupan sehari-hari namun ibu mukul dibuke dengan cabai kaki adalah caloge satu kuncinya taat bisa miluan munten iki sama terkadang awal itu mah bunteuna teu make hulu mau make perasaan tentu nanti kali nanti awal mah nanti loba nanti adage jeung bongana padahal bukan kebiayaan salakina boga duit salakina atuh jauh teh mereka jadi sakina rek-rek gitu mesti sendiri lain nanti rugi we tungguna rugi maka hadek omong goreng obon lamun teu bisa ngomong hadek mending repe makanya yuminu billahi wal yaumil akhir fayaqul khairan awil yasmu ayat ada di atas jabat di mana-mana beli oleh-oleh bawa senjata jeung hubungan jadi pama jika apalun salah satu pamajikan teh ayamna sih anu di pama ari barang datang beungeut cakuan beungeut jam motor daten bulus ini gara-gara milu munten terkadang milu munten teh lain di masa panggeuleu anu nyata lain di masa pandemi anu nyata ngan ukur korban hoak perasaan jeung hoak ada oh iya geus silakan itu ka dieu beunang deui sampai aku juguna we share juguna unggul share padahal jerona butut ari judul halus jerona butut tungtungna jelema anu share ka biru goreng pas